Pak, mau ngomong di mana bijil ti kaler? Eta geus babaturan. Mus naon nu babaturan emang? Eta si komen putu manuk. Aslina? Aslina. Beneran. Si komen itu manuk. Kamu gak ide ya. Atuh. Kita mau nasi ke bagi dua. Oke. Tungguan ini tong mana ya? Siap tungguan. Tong lila. Iya, mon ide mon. Ah, oke. Kurang itu di kodean. Oke, eta musik manuk, suara manuk ke kurang di kodean. Saya tutupin teman. Sip, oke. Lanjut wae ka imana? Lanjut. Ayo siap, ayo berangkat. Itu men. Deh, ayo ini. Bisa narionya. No. Ya biasa. Lain, ngadangnya itu butuh manuk. Budi ya teh keur butuh manuk urang teh kamari kana ge neangan gitu. Manggil manuknya manuk naon? Ah, pokoknya mah ieu mah halus, mau mengecewakan pokoknya mah. Iya teh manuk murai, men. Bising teu percaya, sok dengekeun suarana lah. Bener halus sorana. Cing hayang ngadenge coba sorana lah. Tenang, ieu mah dijamin mah kagak. Oh bener sorana mah halus ieu teh. Hayang sabaraha ieu teh. Nyai hayang nama sih 500 nggak soalnya butuh duit ini kerok-kerok aja gitu Boga gitu ge 100 kedaek teh di beritan 100 ya. Lamun daek 100 ya lagi dibayaran. kelah tuh orang ngobrol aja si Mono men 100 sih si kata lagi tapi Butuh duit mah geus we. nggak semain lah baik lah 100 oge orang butuh yang kudun boga duit pisan Banyak nggak salah gitu mah tapi orang nyari heula ya manukna. wah kak orang mah halus ngadengnya apaan dia suaranya kumaha maunya tuh percaya sama orang Banyak geus lah. Kalau tuh 100 ngabeli ya ge. lah kemarin orang itu rugi lah manuk murai 100.000 Tapi sakitu mah nya kenalan geus lah nya. Oke, siap. Deal nya. Ya deal. men no nya Yo. balik lah ya sama lawakan dibuka ya oke Asik aing udah manuk di kamari aing teh hayang manuk teh. Ting urang buka coba. cair mah Guys, bagi dua oke bocap orang mulai udun siap Gih, aing boga manuk euy Boga manuk euy. Si goblok. Boga aing ka ibu sila teh duit eueuh. Manuk eueuh tas capi.